bismillah dikawitan ngadamel ieu siiran nyeratna berinalamun sabab alim ditinggalkeun dikawit abdi ningali kakeluargi anjeun sahiji perasaan teu pasti abdi sareng anjeunna hiji pertama jiga nunnya akhirna ku menderita senyum manis tambah suka ini sungguh tak kusangka aduh umi atuh hapunten bilih aya nu nganyerikeun tetep hate mah teu nyalakeun ka umi nu merhatikeun tapi kunaon umi tega ka abdi banget teu suka apa karena dijalmina tegaduh akhlak mulia abdi mah moal ngabohong da abdi tacan kantos ngobong abdi sanes laki soleh nu tiasana bimbingan tapi abdi mika cinta ka putri anjeun teh nyata sakieu buktos nyarita ti abdi jalmina apa umi henteu ngartos abdi masihan prihatos sana